Ketika orang ayat di jolo bulan Ramadan, kemudian orang puasa di bulan Ramadan, hayang nyaho kehebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah. Cek sidina Umar, urang robah ka dieu, robah urang doa. Robah urang doa. Urang lempang urang doa, lempang urang ngadoakeun cek sidina Umar, cak lempang teh. Mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare es ngadoakeun cak es teh Gusti lain saha es nahan lapar jeung dahaga Gusti ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat di jelema nu keur wudu atau lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho ulah macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh dihampura panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang lawang geus kajerit